ulah ya ari amin nya sacuriga ya dari sengsara gelo dangdut siapa belagu sing sering hudang salat tahaj taubat ka Allah naon margina dulur jamaah sadaya sabab isuk jaganing paketo manuk cingkleng bakal loska eta bakal lepas bakal maot ya paling kayak disurahkeun nah lepas eta manuk ka kolong los ka kolong ngandung harti dulur jamaah sadayana jasad urang bakal ditinggalkeun ku ruhna nu lepas tina jasad urang nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna urang diara nyawa diri ngemasing pati raga pisah jeung nyawa ngabungkang tinggal banusan teu usik teu malik ngagoler nya ngilah ngaler ibu geus kitu mah boga gedong sigrong digagandong moal bujeng-bujeng ngagandong gedong anjeunna ge digogotong pamajikan geulis moal diais pamajikan daek diais kudu maot tuh dan nu maot lagi moal bisaeun paling ceurik Kang Haji teu nyangka bapana geus maot atuh da maot mah teu nyangka lain teu mah hadir kene di Nurul Hikmah di Kang Haji Jenal acara imtihanan ayeuna akang geus maot satu pintaku untukmu sayang jangan kau pulang lagi lah pocong balik deui mah pan ya. Tanya ku Kang Haji Jenal ku Kang Ustadznya ku Kang Kiai Jafar ditaros ku Abah Haji ditaros ibu kunaon si akang ngantunkeun teu damang sehat da keur wengi ge hadir Kang Haji atuh kunaon maot tabrakan teu tabrakan nya kunaon coba kunaon caritakeun ai cek saksi mata mah cenah murag tina ayunan nya kolot-kolot murag tina ayunan maot ieu mah nama ayunanna luhureun tower Kang Haji lain ayunan bunuh diri beleguk teh mah kitu mah nya Masya Allah sing sering hudang ti peuting geus kitu mah dulur jamaah bapa satar ngandung harti sataranjang sabab urang dulur bakal dipandian daras lalu ka dipandian ge ibu dulur jamaah sanes kitab kalangan ulama nyarioskeun dipandian teh mayit teh ngacrit maratan langit ngoceak maratan jagat sasadu kanu agunda kanu kawasa nganu mandikeunana we torek lain torek pamil punten lamun ngadangu moal teu lumpat amil lage lalaunan Pak Amil mandikeunana ngucurkeun caina lalaunan abdi teh nyeri kene karak resot nyawa tina ieu jasad perih kene Pak Amil lalaunan ngan amilna teu ngadangueun santri teu ngadangueun mun ngadangueun mah kabeh lalumpat nya eta teh makana kudu adab-adaban ngandikeun mayit ge nya Masya Allah Ahlussunnah wal Jamaah mah mani rapi nguceurkeun cai rapi ngusapana ge rapi ieu mah mandikeun mayit ku minantu nu dendam wah bahaya sikat dieu keun ek naon dieu keun sikat me bersih awakna beje dosana hese atuh cokot sikat digasuk disikat ku aing keur hirup medit sia ka aing ulah gitu nya Masya beres mayit dipandikeun mayit di kafanan dinaonkeun pugu di kapanan beres mayit di kapanan dicanda ka masjid disolatkeun ibu dibawa ka mana lamun jelema tara ka masjid balikeun nganu ngagotong teu ngadengkeun ih pede we padahal mah eta mayit hayang dibalikeun bungeun eraeun di dunya tara ka pas maot hayang dibawa ka masjid siapa Allah pan kitu meureunna Masya beres nepi ka masjid disolatkeun ku Kang Haji Jenal ku Kang Ustaz Jafar disolatkeun beres salat di sakmen tadi saksi ayuhal jamaah kaifa tasyhadu hadal mayit min ahlil khair min ahlil khair kugus yohirna mah keur ngojek heuteun naon doa eta mah nya mudah-mudahan ieu mayit ahlil bagus ahlul khair husnul khatim
Amin ya robbal. Beres disolatkeun disaksian mayit digotong heula dikubur nya dikubur di masjid atuh Pojok masjid kosong ayam makam bigi kosongnya. Logodor datang pasaran digotong maku babaturan dibawa ke pakuburan dikubur sorangan teu aya nu maturan. Masya Rupko padong rapko lembakatin diantana berem nyangkola di alam barjang ringkuk di alam kubur poek nongkleng buta rata ku poek nah hari tahayang ningali curug nyalira mual laksana kahalangan ku amal doraka waktu hirup di alam dunia nirca tina ajaran agama geus kitu rek menta tulung kasaha menta tulung ada bari HS namanya. Masya Allah kos ngimpen ibu gugah tina ngimpen orang teh pantaroskeun na kitabna ke ibu manusia nalika maut mimitna mah dikuburkeun teh teu ngarasa sangkaan teh ngimpi asa ngimpi we di dunya teh bu hirupna buncir leuit loba duit loba harta banda ternyata maut mah teu dibawa pada hirup mualila hirup nage di dunia saur santri mah pilma di dunia teh dana ya nudunuan daniun kalimat isim tafdil adna nuduhkeun kana muanas dunia hartosna temporer telami sementara bakal ruksak dunia mah. Masya Allah digugahkeun di ditu teh urang sadar hudang tina sare keur ngimpi mah hade mobil opat imah opat sawahna lega barang hudang di jero kubur mobil teu aya imah nage teu aya ulang huleng sorangan ieu sinden nu paehna ieu aya di des inden di tempat naon ieu kula mun sinden ya di mana ieu kula ka mana jalan saha batur kula batur ngomong geuning eueuh tiris asa eueuh pisimuteunnana aya nu nyandak selimut ka ditu aredang asa wepi kipaseunana keung asa wepi batureun hirupna di tempat naon ieu Gusti mulai nanyakeun anak dulur mana dulur kula anak kula baraya kula harta banda kula pangkat martabat kula nepi ka kaula ngabohong pasea zalim hayang boga pangkat martabat geuning ayeuna mah eueuh bere kasempatan kaula hayang hirup deui Gusti hayang hirup deui nu di jero kubur teh balikeun ka dunia Gusti ayeuna kene abdi janji bakal ibadah bakal salat bakal ngaji bakal berehan rek rajin salat nage kajeun orang pamijen zohor jam 12 abdi mah jam 10 ge kajeun Gusti geblag jama can asup jam 10 mah masya heuh hayang-hayangna hirup deui hikmah yang pertama Rasul rendiasi pada Rasul can ka Yasrib hikmahna majang urang sing emut kana purwadaksi yen isuk jaganing pageto asal ti Allah bakal mulang ka amin ya robbal astaghfirullah rabbal baroya la minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan soliha amalan makbula sareng
Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah. Minal khotoya Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihah, amalan makbulah. Teraskeun Ibu. Hiji hikmahna urang sing emut kana mah maut. Nu kadua da can mi'raj, masalahnya peringatan Isra Mi'raj. Nu kadua Rasul berangkat deui dulu jamaah sadaya tujuanna Masjidil Aqsa, liren di mana? Di Sajaratul Musa. Didinya Sajaratul Musa teh tangkalna peninggalan Nabi Musa alaihis. Jibril, aya naon Gusti? Kunaon kaula kedah liren di dieu? Ieu teh Sajaratul Musa, maksudna tangkalna Nabi Musa. Ya kunaon? Sabab baheula aya sejarah tentang perjuangan Nabi Musa dicirian ku dina tangkal ieu. Bahkan pendakna jodoh Sinang Siti Sapurah ge di dieu Kanjeng Nabi Musa teh. Atuh kaula naon dulu jamaah hikmahna jang urang sadayana, Rasul liren di Sajaratul Musa. Tangkalna Nabi Musa dengan alasan saur malaikat Jibril di dieu tentang perjuanganana Nabi Musa alaihis. Hikmahna jang urang nu hadir wengi ayeuna sing inget kana sajarah, hargaan eta sajarah. Sajarah teh nu mana? Nu tilu, sajarah lepas ti nu tilu. Hiji nu mana? Hiji sajarah ayana urang saha indung jeung bapa. Ridallah fi ridal walidain, waqsutullahi fi sutil walidain. Ridona Allah tergantung ridona orang tua, murkana Allah tergantung murka kedua orang tua. Urang masuk kadang-kadang sok nyurakeun nu jauh nu deukeut sok dilengkahan. Pek kanu jarau silaturahmi tapi nu deukeut ulah dilengkah. Mangga zarah ka mana bae ge tapi makam kolot hareupeun imah kudu dibersih. Insya Allah. Tingali barudak urang ayeunanya teu sakedik jalmi lamun teu dididik ku agama, teu dididik ku akhlak. Cium tangan ka kolot geus saralahan ayeuna mah geus kana tarang budak teh. Kana pipi, kadang-kadang kana bujur. Ya Allah, budak ayeuna sugan aya hareupeun kolot leumpangna kieu, punten nya mama, punten. Teu hese ayeuna mah. Kolotna keur nyapu rek sakola ditubruk mah. Golepak ngagoler kolotna. Cokotna dasar anak setan. Mama nyebut anak setan, pan abi teh anak mama, berarti mama setan. Kakolot nyebut setan. Naudzu. Padahal makasep anaking jimat awaking di dieu seueur murang kali sadayana hormat kanu jadi indung jeung bapak, terutama kanu jadi indung. Sabab naon? Indung nu ngandung Masya Allah ngorbankeun tanaga, pikiran jeung nyawa indung ngandung urang teh. Bapak-bapak di dia misalkan damalna dulur jamaah jadi petani, capek tanina tunda, paculna tunda, alat tanina sarekeun leungit kacapena. Bapak-bapak di dia supir tunda, mobilna sarekeun istirahatkeun leungit kacapena. Ibu-ibu nu ngandung salapan sasi sugan aya nu rek kondangan ditunda heula patuanganana. Tong milu rek kondangan tunda we nitipkeun. Ih bari gendut kos badut ge nya. Kaluar imah teh maksakeun rek kondangan mah mawa orok di jero beuteuh.
leungeun teu nepi muka pantau ku beuteung jleger muka masya tahargaan perjuangan seorang ibu. Sejarah nu kahiji indung jeung bapak persingkat bae. Nu kadua sejarah ayana ilmu saha ya para ulama dulu. Dauhan kanjeng Rasul man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhala jannah. Sing saja manu ngamulyakeun mencintai ka alimil ulama ka kiai ka ajengan ka jalmi nu boga ilmu sami jeung ngamulyakeun ka kami saur kanjeng Rasul. Sing saja manu ngamulyakeun ka kami sarua jeung ngamulyakeun ka Allah ka anu geus ngamulyakeun ka Allah dakhala jannah bakal asup ka surga hoyong lebet surga. Caket jalan surga mah tah ulama penta ridona penta doana penta ilmuna hargaan jalmina insya. Kadang-kadang punten di lebet aya kapolseknya punten paknya sim kuring sok kadang-kadang ka hate teh sok mikiran ibu lamun keur ceramah di jalan keur kena macet aya mobil eta wew totot wew totot wew totot wew totot mobil polisi. Kuring keur macet nyarisi peujeuk keur macet ditanyisi wanya. Wewe totot. Horenganan heuh patwal, horenganan tukangeunana mobil artis. F Rapi Ahmad, B Rapi Ahmad di dieu teh nya. Naudzuh teu naon meureunna da si Rapi minta tulung ka polisinya. Tapi eta uing cek batur mah kiai disisiku. Mobil nuturkeun teh ulaheun. Totot minggir totot minggir tabrakeun oge ku aing gitu nya. Masya Allah. Ternyata masih banyak orang yang lebih menghargai artis. Mohon maaf bukan karena polisi mah dipenta mah ngawal kiai ge daekeun sami nya, disamikeun da KBG pelayan masyarakat. Ngan eta seunna masyarakatna sorangan. Lamun aya hiburan dangdut anu artis dijemput make Fortuner bisi macet dikawal ku fatwal. Sim kuring pernah hayang ceramah baheula di tempat eta mah minta dijemput magrib datang ambulan. Wiu sanu maot wayah ieu diatul lah. Orenganan rek ka imah da emang simkuring asal telepon Kang punten abdi jadwal di Bekasi ayeuna muhun bener Ustad abdi da ieu geus sore kakara apa jadwal di Bekasi lamun kana mobil abdi moal teu kena macet coba yang dijemput supaya ulah macet geus kabayang patwal ya. Wew totot nu datang ieu oreng lain wiu beda nada rada serem sih ieu mah nadana teh nya wiu horenganan mobil dinas kesehatan dina perdesa aya perdesa teh hiji ambulan bener teh ada sim kuring tablik akbarna di desa Bantor Gebong dulu tuh di Bekasi eta mah sim kuring aya naon ieu magrib abdi kiai cenah abdi panitia di Bekasi aya naon nya bade ngundang kiai ka ditu pan cek kiai yang dijemput atuh emang mobil alus gitu lain teh aya mobil alus lamun nganggo Fortuner nganggo Avanza nganggo nu sanes bilih kena macet pan cek kiai geus sore teuing atuh patwal lila ngubungi polisina mending langsung ieu ge aman kiai sarua cenah daripada urusan lila orang telat dakwah makana Allahnya ngajan lelah ge kudu lillah langsung we sim kuring teh naik ka payun kiai punten di payun mah rencangan abdi sempit hareudang mending kiai di tukang sorangan we di tukang sorangan hulang mana aya kain kapan aya oksigen jerona teh nya tapi geus rapih da alhamdulillah calik we magrib di bumi eta siru didungkeun wiu cek tetangga eta ustad irageringna sabar we wing tapi alhamdulillah Pak polisi bener teu eleh ku fatwa lampu merah terobos aman keur macet wiu nyarisi mobil TKB sim kuring dadah we di jero teh wah aya nu nabrak dareuwas senam pocong nu bisa dadah gitu nya aya taman nambahan dongeng we saeutik ya teu dadah ieu cicing we uing geudeun jero cicing we ternyata polisi pinter nyahoeun mana nu bener mana nu bohong bener nya geura we urang lamun keur teu boga SIM motor hareupeun polisi moal teu ditilang tapi SIM boga STNK boga makena lengkap teu daekeun ditilang kadang-kadang sombong dilakson gitu ngalieu-lieu kacan polisi aneh wing mah nya meureun geus nyahoeun ai kumplit mah eta ge ambulan mayat jeung teu nyahoeun meureunan ngudag di Cibubur Cikeas Cibubur reka Bantar Gebang ka Cileungsi ka udagna di Cileungsi memeh ka udag supir ngalieu ka tukang da meureun nyalina spiona aya polisi kiai lamun capek mah mending ka kadangan heula kiai naon maksudna ieu kadang heula sakedeung kadang buru mepet heuh naon maksudna capek tuh capek heuh ngedeng we wing dek ieu perem kirain ha kitu alah ngeuna kos sidakep kos salat kita ha kitu geus tewas aing urusana ieu
Ternyata Pak Polisi nya pas diliuk nggak tukang emang ayah polisi nu keur ngudah. Daripada urusan lila jeung polisi mending sarua gelo jeung supir aing. Apeureum maksakeun. Selamat malam cek supir teh malam dengekeun we ti jero. Bae polisi tunga-tongo ge. Surat jalan ada Pak. SNK jelas Pak ada. SIM ini juga ada Pak, SIM juga. Tahu lampu merah? Tahu. Kenapa dari tadi diterobos terus? Mayat Pak. Astagfirullahaladzim. Belaan ngabohong ya supir. Uing disebut mayat ngentag hate. Hayang curik ayah. Hayang seri ayah. Nu paling kenceng teh hayang dahar harita teh. Asim kuring kieu we Gusti. Aing disebut mayat. Polisi ngali polisi kita nyaho meureun arek ngaji ieu meureunna bisi keur katahan lila di karunya jamaah. Ayo udah berangkat kalau bawa mayat berangkat. Bawa mayatnya bawa cenah gitu. Kuburkeun kitu alus cenah kitu cuk polisina. Polisi ngaleupas ambulanna diteruskeun kana tempat nepi ka acara langsung turun memeh dipanggil panitia panggillah supir kuing pir dieu. Aya naon kiai ka dieu. Ngomong naon ka polisi. Oh henteu kumaha kadenge. Ngomong naon? Mayat kiai. Astagfirullah fir bohong gitu teh dosa sia bohong. Cek supir kiai kudu nyaho ngabohong lamun jangka beneran eta diperbolehkan. Kok jadi aing nu diajarkeun cah teh ieu teh kiai teh aing apa sia fir. Hargaan kiai hargaan ulah di dia pesantren Nurul Hikmah hargaan ajenganana boga anak titipkeun ka dieu titipkeun ka pesantren mana wae ulah saukur formal kita kejar tapi non formal kudu diudag ulah saukur sakola diudag-udag urang anak lamun teu sakola tapi ka pesantren mah kadang-kadang teu nyaho-nyaho acan ngaran guruna guru teu nyaho-nyaho acan ngaran kolotna bener tante tuh keluar Banten nawing tuh ya masya ya Allah padahal mah Bu lamun anak kurang bodoh susah eta budak nepi ka iraha ge sim kuring cek batur kiai sering ka bobodoh ceramah sim kuring ka daerah Subang kaluarna Cikampek sim kuring mantau lewat Cipali rada mahal tolna Cipali mah bieu ge mahal ka Cida ulah bebeja da geus ngartiin ieu ka hajinya namanya Masya sok lewat Cikampek kali itu mapai jalan Pamanukan kadinya nya tah dulur jamaah sana keur meujeuh-meujeuh minang kabodo keur meujeuh-meujeuh nang udag waktu ngebut aya nini dilakson tit ngajol ka tengah je tah mah jadi dilakson teh nini mah ngajol ka tengah anehna teh sim kuring dasar nini geblek dilakson ngajol ka tengah sia nu geblek nabrak aing teu beunang cenah kieu emang nabrak manehna pan moal beunanya mantak pas keluar Cikampek keur meujeuh ngebut aya nini ka supir ka rencangan sim kuring nu mobil tong disakson bahaya mau tengah jauh ka tengah cicing eureun kaget meureunanya ngajol ka tengah teh cicing eureun langsung sim kuring nyerahkeun diri turun ka handap cekel pandangan mah hayu marek nyebrang mah diseberangkeun gogoakan tong di bawah ih cicing tong di bawah cicing mama dilakson ngajol ka tengah cicing mantak diseberangkeun hayu gara-gara metereh nepi dina teh penyeberangan di omongan mak teh dilakson ngajol ka tengah ditulungan gogoakan kudu mah teh nuhun diseberangkeun cuk meunang nulungan mata sia aing teh kakarak beres nyebrang ku sia dibawa deui blegug pahingan ngadat tadi meureunnya euing nu salah kahayang mah turun tanya heula marek nyebrang apa keur leureuh gitu nya turun cokol bawah we ku euing uyuhana tuh teu pingsan di dinya gini masya hargaan para ulama nah hargaan kiaina insya Allah supados naon supados anak-anak urang teu jadi jalma bodoh di dieu seueur santri mudah-mudahan sing manfaat ilmuna santri mah biasa perjuangan sangat berat perih cek orang Sunda mah jadi santri mah sabab kaharepna bakal boga peurah bener makanya aya lagunanya jika hafalan tak kunjung datang sendalmu berkali-kali hilang tugas-tugasmu terus diberikan jangan pulang ulah babari pundung jadi santri mah karak sendal leungit ngadat teu mun teu ngaji-ngaji deui bebeja ka ditu kabar bapak mau ngaji deui kunaon sendal leungit dasar eta mah pasaran bangsat doang naudzu jangan
Kawan ingatlah pesan kiai, semua santri kan jadi pemimpin nanti. Ikhlas sabarlah hidup di pondok ini, sukses nanti, sukses nanti. Dam du di dam oh kiaiku, I love you, I can't stop loving you oh kawan. Jangan tinggalkan pondokmu, jika hafalan tak kunjung hafalan teu datang-datang kita ngapalkeun awamir can beres kita kana jurumnya can hafal kita kana imriti leungit kabeh teu asup hiji acan. Sendalmu berkali-kali hilang, ai sendal leungit wae. Uing pesantren bala di Bandung Cililin Gunung Halu eta pesanan sendal teh leungit wae. Lain santri tukang gas pun lain santri tukang nyol, tapi santri satu hati tidak pernah merasa memiliki. Nu saha hiji barang nu babarengan, sendal babarengan, nu tara kabagian hudang pangberang tasim kuring tara kabagian. Tang dibejakeun hudang pangberang na geus nyaho jelas namanya. Masya Allah perih sendal leungit. Tapi ulah balik kege meuli deui ieu. Iraha engke di masjid innalillahi. Nah, jadi aing meuli sendal ieu. Uing baheula gitu da uing mah jemaah teu boga Kang Haji nya ngandelkeun eta we heulanan ya. Innalillahi wah kan jomet aing nyeceng deui. Masya Allah memeh ka masjid teh langsung ka warung heula. Cek naon jang santri ngautang sendal cek. Sendal naon jepit walau baru targana 10.000 siap cek tos nyolatkeun lunas. Cokot sendal pakai sendal bawa ke masjid nyolatkeun Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagikeun nah majang mayar sendal euy. Nyelapkeun dina dada diintip goceng. Aduh, aing manakin hutang ceban deui aing mah. Nyangan goceng di tim mana ieu? Aing salat deket aki-aki batu. Nah, iya goceng deui isukan ye, ceuk deui. Uing kita mah nyalain santri jadi uing baheula ke masantren da balangsa heuteun naon da meunang tanyakeun kakek da aya ilmuna ge aya kitabna ge daripada urang nyolatkeun ku jelema bodoh nyolatkeun make helm ka mana bisa ditilang polisi tuh nya. Nauzubillah hargaan kiai hargaan ajengan insya Allah nu katilu supaya teres sejarah ayana bangsa Indonesia ya negara teh menang capek menang tumpah darah para pahlawan hargaan ulah diruksak hiji ku pergaulan bebas ulah diruksak ku para pemuda nu daek minum minuman keras ulah diruksak ku para pejabat nu daek nyokotan duit rakyat etat sarua jeung hianat ka para pahlawan. Kadang-kadang saeutiknya Pak Polisi punten sok aya bunteun listrik neon-neon tai kuda di kadutan. Teu nya ngomong naon kadinya nya. Paribasana rakyat leutik sangsara teu naon-naon penting beuteung aing di luhur ngagerendutan. Ciri nu sok korupsi mah beuteungna gendut kumaha ge. Korupsi mah gendut. Ulah ngalieu ka dieu atuh. Ieu mah lain korupsi. Amari BBM berkat bulan mulut nanya. Masya tos nyabu berangkat deui sebelum sampai tempat katilu mana Bukit Tunisia dirinya turun kitab Taurat Rasul harus menghargai tempat sejarah turuna ilmu urang ge hargaan majlis taklim hargaan masjid-masjid usian majlis taklim diajak kiai ngaji diajak ku kiai rutinan insya Allah mau dibahas rutinan pengajianana insya Allah sababna naon Isra Mi'raj tetap hasil nama kudu ngabahas nu kaopat Baitullah min tempat lahirna Nabi Isa alaihis sebelum sampai Masjidil Aqsa Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan naon diantawisna Kanjeng Rasulullah ningali hiji jalma anu keur panen eta naon ibu anu keur dipanen teh geus diala jadi deui diala seep jadi deui diala seep jadi deui Jibril aya naon Gusti saha eta umat salira naon amalna yujahiduna fi sabilillah naon maksudna yujahiduna fi sabilillah teh sok daet jihad di jalan Allah jihad ku nyawa lamun dibutuhkeun nyawa pek bikeun nyawana palinna mah lain negara keur aman lain ulah ku nyawa ku harta urang jihadkeun teu boga harta tanaga urang bikeunkeun teu boga tanaga pikiran kurang korbankeun teu boga pikiran gelok teu boga pikiran acan mah gelo